Lain kamari urang kada renten euy. Jeung kabogoh mahal. Biasana 25.000. Kalau kamari 150 duaan. Basa ti lamane sabaraha? Masih murah. Ai ceuk ieu na teh. Penjagana teh cenah. Di mah hari raya, Pak, cenah. Hanya diuntung. Kok curang teh nah hari raya teh mahal-mahal banget gitu. Ya cenah semuanya cenah. Tempat wisata mah jadi mahal cenah dari sananya. Aing masuk teh. Ngali gajah. Aletik. Jiwa dahareun. Nya kitu meuring mati imah. Mati mah. Da gaya. Hayang teh di ditu meuli cikan meuli mitiong. Harga 25.000 sama mangkok. Duaan geus 50.000. Biasa kamari maneh. Yang pamajikan sabaraha? Sombong. Namak maneh ka urang. Beda bensin mah dicopot urang. Aing teh po. Loba urang teh mau rokok apa meureun nyaho maneh oge basa urang. Hadieu teh basa penting-penting. Asa siga bensin urang, sarua warnana. Urang meuli di siung teh koneng. Aya nu maneh beureum. Oh anu urang meureun. Nya kabawa pasti tinggal di teh saeutik. Aing teh bener teu kapikiran. Batina berarti gede ya nih. 75.000. 50.000 tah. Biasa 25.000. Ya 75.000 sorangan. Gocap batina. Tapi singa leutik anger. Wae teh di paraban singa teh di ieuan. Teh di karandangan gitu abang mahal benernya da asup teh. Kain teh. Berewe picikan teh. Cuma gaur. Aneh. Singa apa singa gitu. Nah hate gitu. Nah singa segede ucing gitu. Siga belang nama siga ucing weh. Aing ku aing teh ada di kukus teh gitu. Bukan singa ada beja-beja gitu di wawar-wawar ke masjid. Aing cek budak teh cenah. Om, itu kucing saya. Cek aing bener ucing. Paling ngiuk gitu lain. Wah. Aing teh kakak bogo teh. Nih balik ah. Mahal. 25.000 ucing, maraban ucing. Meuli pecikan oge geus 6.000. Kekeh yang dipoto jeung bango. Bango nu kumaha? Sia mah. Lain gara-gara bensin berarti nya. Gara-gara sendal pahili. Lain salah aing. Pan urang mah nginjem. Bawa ka masjid. Pahili nya kan kurang dibawa pahili anak-anak. Ini meni gitu-gitu banget ka aing teh. Sia mah siga lain sahabat. Mana ingat teh baheula pas adek main bal tuh kolor ginjem kolor ka urang. Tadi bikin-bikin nepi ka ayeuna ti kada leutik eta teh. Sudahlah. Yang begitu. Awon itu teh. Preman enggak boleh begitu. Aing teh keur curhat ku sia teh, urang di baeudan. Gara-gara bensin, gara-gara sendal. Gara-gara si Maesaro sia teh. Udah direbut ku urang. Pan mantan maneh eta teh. Maneh mah geus ngasaan, urang mah acan. Karek kakala. Di baeud. Maneh mah geus boga kabogoh apana. Geulis. Urang mah kubuhan daek we si eta teh. Maesaro teh. Urang teh boga kabogoh era kita solid tatanya barudak teh. Malam minggu teh di rumah saja cenah. Kayak tiang listrik pan era. Aya boga kabogoh mah. Enggak, aku jalan-jalan gitu. Geus atuh sia teh kunaha? Ngambek mawat sia teh. Si anjing, aduh. Aing ngecebrek kita tadi. Bro, aing teh curhat kita tadi panjang. Siga jalan tol. Ngomong naon? Ku sia molor pakai kacamata, meni aya ku gaya. Aing penting geus ngaronda. Iya meni pakai kacamata tuh. Oke naon? Data apa anu data?
Si kunaon. Ngomong naon? Mas teh jaya balik ah. Itu nya siapa? Assalamualaikum goblok. Nya si aing oge datang ngomong henteu. Ya Allah, assalamualaikum. Kumaha sia eta mah pamikiranna teh? Kok ieu dek ngamu datang ini nah teu ngarti orang mah kelakuan si eta mah teu ieu teu rubah di baheula ge kitu.